Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nggak sehat. Alhamdulillah. Junawan ieu? Hijau biasa beberapa hidup terus biar di day semujan lah. Aya hujan wae teh nya. Tereh ayeuna nyarebeng nu kitu nya. Jadina. Tadi pelak ya aya we nu kieu mah. Ini ku resep ieu malah kacang. Sok. Kumaha ieu ayeuna ayeuna malah kacang nepi ka subur kieu teh? Awalnya mah di pengolahan lahan sih. Oh, pengolahan. Nah, pengolahan lahan kumaha tah carana? Pengolahan lahan teh mimitina tanahna kudu digemburkeun heula tuluy pemberian pupuk dasar gitu. Jadi seueurnya tahapan enak ngolah lahan teh nya. Pang mah udah terang pH-na. Meh lamun dipupuk teh teu sia-sia gitu. Kadang petani teh cenah aya anu kieu nih. Engko geus dipupukna naon tapi anggar we teh nyangka-nyangka. Eta teh berarti tina pH-na gitu. Terus enak kange pH media tanam kange kacang kumaha tah? Antara 6,5 nepi ka 7 pH-na teh yang Oh. misal yang kirang ti 6,5 berarti urang teh kudah nambahkeun pupuk dolomit gitu, pupur dolomit. Terus enak si tanahna ya supaya ayeuna lebih subur, apakah perlu ayeuna dicampuran deui kunaon gitu si tanahna teh? Perlu ngangge pupuk kandang gitu me subur lah. Seperti ayeuna pupuk kandang teh Teh postal kar itu. entar postal. Ngangge tai domba ge tiasa. Kitin domba. Sean keneh tai domba sareng naon teh sareng postal oge saudara-saudara mah. Nah, aya eta model tai domba nih. Tah eta lebih bagus keneh anu langsung dibrekan kitu tai dombana atawa sok aya anu di cayan heula ning jadi di siramkeun ning si cairna. Kieu jangan sama anu saya mah kedah di fermentasi. Fermentasi itu maksudnya kumaha, jadi orang nyanak pikanang ieu sakarung. Tah di fermentasi